pasrahkeun ka Gusti Allah. Kangjeng Nabi apakah kacaritakeun boga pabrik henteu? Kangjeng Nabi apakah kacaritakeun boga kebon henteu? Susah Kangjeng Nabi. Hiji mangsa Kangjeng Nabi keluar, ternyata si Abu Bakar aya di luar gerbang panasan. Torojol di Abi Hurairah nyekelan beuteung. Cek Abi Hurairah teh ieu kula mah lapar jasa. Sabaraha poe we? Kula mah geus 2 poe. Kula geus sapoe cenah sapoe-sapoting teu dahar. Kula geus 2 poe cek si Abu Bakar teh dahar. Torojol cak Kangjeng Nabi aya naon maneh? Ieu Abu Hurairah sapoe geus teu dahar sapoe-sapoting. Ente Abu Bakar geus 2 poe 2 peuting. Kula geus 3 poe 3 peuting. Masyaallah dongeng teh dongeng kos kitu. Hayu urang siap bae dakwah perang panghareupna, pedang pangsekeutna. Wah gimbir atuh hujanana musuh. Kuari mah kiai teh dongeng lain kos kitu lain. Ente ngajukeun nya. Geus turun kan? Kitu kan buat kan? Geus turun kan? Oh turun geus sauti anu motong sial jasa. Tapi kuari keur nyieun deui. Kamari naon? Kamari mah fotona foto pondok. Kuari majelis. Eta keneh kan lah geus we hiji-hiji ke musola batur los. Dongeng teh sekali. Dek maju kumaha agama puguh kiaina ge ieu di jerona teh sambil menyelam minum air. Beres teh dakwah kos kitu mah. Moal, kita ada silih omongkeun. Kiai nu karitu suuzonna gede jasa. Kiai partai, kiai anu selalu memohon ke pemerintah suuzon, gede jasa. Coba ge deuleukeun. Cak lain cak kula cek Imam Ghazali deuleu ge di Ihya. Eta teh bakal suuzon gede jasa. Ka kiai-kiai anu kos kitu teh ekstrim. Nyana teh ka kiai kos kitu teh pesimis. Nyana teh hate leutik mah mengakui ngan nyana embung ka tembong gorengna ngomongkeun kiai anu apik bakal. Lain cak kula mah nyampaikeun doang. Teu percaya? Deuleu ya. Buku hese cenah macana, mebes ya. Sok ngomong-ngomong. Atuh bacaan dia, anu sapotong-sapotong. Nu ngeunah-ngeunahna doang. Tah, ieu tapi teh kos carita ieu. Mamaca Gusti Allah balieran, tinggalkeun deuleu ke situasina jeung kondisina. Nah, ulah ditinggalkeun justru maneh diutus ku kaula teh cek Gusti Allah jangan beberes. Mentak eta teh nabi teh ngangon makhluk, wali teh ngangon, kiai teh ngangon. Tah ieu ngangon-ngangon bebek, besi aya anu endeu ka dieu ka sawah batu. Besi aya anu ka belah dieu ka keja. Bebek teh digiring-giring pangitik lagi kudu 2. Ces. Bebekna lempeng nyana ngaboros. Bareres guys. Aduh tinggal bebek bae ieu lah goy. Aing di hus-hus aing sia mapal. Cak bebek geus aya deuk mapal bae, mapal berjamaah. Teu bareres. Masyaallah. Kiai da ge mapal atuh deuk kumaha. Deuk kumaha ngaping makhlukna. Pan ieu teh makhluk jang ulah sok ngeridit bukunyana kredit teh kumaha coba ieu sing hade nya ulah sok kegemes teuing ieu kana duit-duit teh ulah nyana nyieun proposal deuk ngaping kumaha ka makhluk da bobolokot nyanana mal bisa tong pangitik tinggal pangitik engkena diomek ku bebek mana pangitik mana ayo aing pangitik ya mal beres lantaran nyanana bobolokot tuh tama sarua jeung ditahan tahajud nyanana kerek bae diintip ku jelema sia ditahan tahajud bae diintip bae teh hudang bae heh sia kaing sia nita tahajud gitu sia kerek bae jatuh mah nitah-nitah itu bener mah bener kan mal beres kajen gua kumaha coba kos kolot nggak ulah-ulah nonton TV ya siap nonton TV baik ke anakna bukunya anak ke nonton TV kia nonton TV bawa anak aja aing tanya anak ini nu puyeng je abah tak ulah ieu sia kunaon dia pan tak ulah kita ulah nonton TV ya abah keur naon aing mah kolot wal beres Jakir mah ketika jadi kiai teh apik-apik, pas sono-sono para rapi-rapi.
silih doakeun lain silih dedeskeun lain silih omongkeun baheula mah sebab naon dibeungkeut ku agama Islam ngaranna di jero Islam dibeungkeut ku tujuanna hiji ngagungkeun Gusti Allah silakan dek di mana bae di pemerintah tah di organisasi tah di partai tah di tani tah di dagang teh hiji tujuanna dibeungkeut ku agama dibeungkeut ku tujuan Allah moal aya naon asas geus kaluar tina beungkeutan eta bemal beres agama tinggal agama meungkeut tapi tujuanna geus lain sieu mah tujuanna hayang kedudukan sieu mah tujuanna hayang dunia agama mah agama bae ngan beungkeutan kaduana nu hese mantap hese eta nah Muhammad wa zakir bihi elingan ku anjeun ku Al-Qur'an pituturan supaya li alla tubsala nafsum bima kasabat supaya ulah terjerumus ka neraka ku sebab pagawean-pagawean manehanana laisa laha min dunillahi waliyyu wala syafi' di mana geus terjerumus ka neraka lantaran didakwahan supaya percaya pangeran teh Allah endahan ka patung didakwahan supaya terus kalaksanakeun perintah Allah endahan maksiat akibatna engke manahanana terjerumus ka neraka di neraka laisa min dunillahi waliyyu wala safi eueuh nu bakal ngurusan nulungan eueuh nu bakal nyapaatan nu bakal ngaropea moal aya neraka nu Allah jang nyadiakeun jelema anu maksiat ka Gusti Allah nu musyrik ka Gusti Allah saha nu deuk nulungan jeung saha nu deuk ngaropea moal aya ulah datang ka kos kitu cak Gusti Allah bere pepeling make Al-Qur'anul Karim ulah datang ka terjelumus ting jarungkel ka neraka eta kaya kiai ngadakwahan manusia teh ainyanana pi neraka neu kumaha atuh coba ngomong lagi moal bisa ngomong cau tah teu jelas cak masyarakat cau teu jelas tah mantap ngalempengkeun ka Gusti Allah dilempengkeun ku parentah-parentah jeung laranganana di dirina bobolokot ku panyakit-panyakit moal tegas agag-agagan ngomong teh sebab ngarasakeun dirina aduh isin ka sorangan tuh tapi lamun lempengnya na pangeran hiji Allah parentahanana salat puasa zakat haji laranganana ulah kredit ulah proposal ulah kos karitu bangsa haram nyana tegas daekeun jeung daekeun nurut jeung teu nurut lain urusan kiai urusan Gusti Allah ngan jelas kadengena ngeunah cara para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala mata kudu zahiron wa batin tak Muhammad elingan pituturan ku Al-Qur'anul Karim ulah datang kagak gejebur ku pagaweanana nyana ku gara-gara teu percaya ka aing cak Gusti Allah kita percaya ka aing sebagai pangeran endahan ka batu ka patung kita nuturkeun parentah-parentah ngalaksanakeun parentahan maksiat ieu bakal terjerumus luruskeun pituturan supaya ulah kitu di mana ke geus teu nurut engke ka neraka eueuh wali eueuh syafi eueuh nu bakal ngarope jeung eueuh bakal nulungan engke kaduhung di akhirat ketika nyana kokoseran deuk ditebus wa in ta'dil kulla adli andai kata awak-awakan saha bae nu geus ngagejebur ka neraka deuk nebus ku berbagai tebusan-tebusan kul adli la yufad minha malah diterima tebusanana ditebusnya ku dunia katut eusina moal bisa ketebus eta teh bahasa kos kitu teh teu narima tebusan cek Gusti Allah ke jaga di akhirat di mana manehna cilaka ka neraka aing teu bakal narima tebusan sakira-kira ditebus ku dunia jeung eusina ge moal ditarima moal aya ieu nu nebus deuk saha pabrik eueun ono moal diterima tebusanana dina hati aing teu narima kana tebusan titik neraka bae ketegaran melalui ucapan Kangjeng wahyu Allah turun tetap kemanusiaan masih aya encan optimal 100% tetapi mulai merapat
Setelah merapat sekitar masih aya 500 meter berhadapan jeung musuh. Tidinya Ki Hubab bin Munzir al-Ansari nyarita, ya Rasulullah, ahadza manzilun anzalakahullah, apakah tempat ieu anu memang tempat diperintah ku Gusti Allah kudu cicing di dia? Lamun memang ieu tempat dititah ku Gusti Allah boleh, tetapi lamun ieu tempat sakadar prinsip, sakadar pemikiran tuan, kula ngabogaan pemikiran anu leuwih mantap. Di salah satu tempat di mana didinya deket ka cai, walaupun cai geus dikuasai ku musyrikin, tetapi didinya mungkin leuwih deket ka sumber cai, didinya bisa nyieun parit-parit jeung nyieun empang-empang, jang sakadar penampungan-penampungan, jeung mudah-mudahan kulanya homedan didinya. Hubab salah satu jelema anu cerdas, masyhur dina kecerdasanana. Dengan musyawarah Kangjeng Nabi, prinsip tersebut dipakai ku Kangjeng Nabi. Saat ieu kami kabehan nuturkeun anjeun, berangkat mendekat ke musuh 313 brek. Iyalah cek Ki Hubab, ternyata geus kadeuleu musuh. Tempat ieu sangat strategis, musuh tuh geus kadeuleu, paling tinggal 100 meter deh. Urang istirahat di dia, urang cicing di dia. Ketika peperangan terjadi, urang geus gabogaan tempat, maka iyalah tempatku sangat strategis. Wah, ku Kangjeng Nabi dipake bagus anjeun Hubab. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz, ceki Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, ala nabni laka Quraisyan, kumaha lamun di dieu ngabangun markas, jang tuan berteduh, jang tuan berlindung. Ketika engke aya sesuatu anu gugur kurang dibawa ke markas tersebut, perlengkapan walaupun sangat minim tapi kurang, lamun geus boga markas kan bisa ditenden di dinya. Andai kata ke aya makanan dan minuman bisa ditenden di markas. Kecapean urang cicing di markas, bila setuju kula dek siap ngabangun Quraisyan. Cek Kangjeng Nabi sangat menyetujui. Silakan Sa'ad, nyieun lah markas. Dijieun saaya-aya lain tina beusi cara kuat, neangan kakayuan, neangan palapa korma, neangan tangkal-tangkal korma, dengan gigih jeung giat dijieun lah mamarkasan. Lain mang markasan, mamarkasan. Mang markasan mah tukang ragaji, mamarkasan tutup rapi. Kangjeng Nabi asup ka jero, nyalande ke keluar deui. Kangjeng, bagus ide anjeun wahai Sa'ad bin Mu'adz, masyaallah karim, luar biasa. Tidinya kaum musyrikin keluar, salah satuna Utsbah. Ki Utsbah pidato di kalangan musyrikin dengan suara anu lantang. Ceki Utbah, wahai saudara-saudara sekalian, walaupun kuantitas kita banyak, tentara kita terlatih, perlengkapan sangat dominan, penghibur di samping kita sangat luar biasa, dengan berbagai tagoni nyanyian, ahli-ahli nyanyi lengkap, tetapi jangan dikira Muhammad lebih cerdas daripada kita. Rombongan Muhammad pasukannya tidak seberapa. Kita tahu personil Muhammad 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan kita tidak ada apa-apanya. Tetapi bantuan Muhammad spektakuler.
naon cenah eta kieu spektok aing ge teh nyaho eta. Inilah yang perlu diperhitungkan. Caki kholab maneh ngomong kitu naon maksudna? Maksud saya berbicara seperti ini tidak lain kecuali an amna alinnas al haram. Jangan dilanjut peperangan ini. Sebab perasaan saya sudah lain sebelum berangkat untuk maju ke medan peperangan. Merinding saya. Tadeuy budak dek perang berikak bulu. Teu beres. Ada sesuatu yang merinding cek. Takut. Cek kholab ulah ngomong gitu sia. Ieu kan geus terjadi tuh musuh manya urang dek mundur. Aing geus. Tapi geus. Tarolol musrik. Kadenge berita ieu ku Abu Jahal. Col Abu Jahal. Hei. Aya naon sia sigarewas? Tidak, Bos. Sedang membicarakan tentang strategi perang, Bos. Bohong sia. Emang aing teu boga ceuli. Cili aing normal kene goblok. Kajen kuku mah geus sia boga kasieun kan. Lain kitu cek Utbah. Urang teh akan dek menghadapi pasukan Muhammad. Pasukan Muhammad eta ngan saeutik. Tetapi kadang-kadang dengan kecerdasan pasukan-pasukan Muhammad eta teh urang bisa tungtungna bisa eleh. Ulah ngomong gitu dia. Asana ka Baduy heula barenana ya. Beres ya Abu Jahal. Sembarangan dia ngomong. Di Mekah dia ngomong gitu mah ieu mah atuh lain waktu ngomong gitu je. Sembarangan dia. Wallahi la narji'u hatta hakamallahu bainana wa baina Muhammad. Demi Allah orang ulah balik ke Mekah mundur tanpa melakukan peperangan sehingga Allah menghukumi memastikan antara orang jeung Muhammad sanu eleh kadenge ku teu siap. Siap, Bos. Sieun kabeh ka Abu Jahal. Abu Jahal siap mundur deui ka tukang. Utbah ngomong deui, "Ai sia kholab. Nu sabenerna ieu mah teh sia-sia dapat sarua." Tarolol jasa. Sihir. Insyaallah. Keur kitu-kitu di barisan musyrikin anu geus siap. Sebaris-baris. Untuk barisan penyerang, untuk barisan pemanah, untuk barisan pertahanan geus disiapkeun sedemikian rupa. Cok kaharep salah saurang ngaranna Ki Aswad bin Abdul Aswad. Tidinya nana nang tangan, hai Muhammad. Mana jagoan-jagoan di antara maraneh kabeh? Yo Aswad bin Aswad. Mekah sa Mekah geus dahoeun kabeh. Di luar Mekah geus carahueun kagagahan Aswad. Tanpa diperintah ku Kangjeng Nabi langsung Ki Hamzah bin Abdul Muttalib maju ke hareup. Mana Aswad? Mana Aswad? Sabut pedang teu kadeuleuan nyabut pedangna ku cepet-cepetna Ki Hamzah. Set! Langsung bari nyabut bari kena bitis gagolepa. Mana Aswad? Teu kanyawan deui tah kecepetna Ki Hamzah. Set! Bari nyabut bari kana bitis. Masyaallah tamah geus leuwih ti Cimande eta mah. Kan aya nu ngomong doang Cimande geuleuh pilok. Ngan wani nangan kakadal doang. Kieu teh wedat lagi. Hamzah cekang yang Rasul. Tah. Ade. Isbir ya Hamzah. Sabar ya Hamzah. Perang can dimulai.
ulah waka anjeun bisa sabar di medan laga seperti ieu bakal boga kagagahan 700 tikal dibanding ejeung langsung kahayang maneh dihayukeun. Neuleunya na aswad geus bae. Cek Ki Hamzah can sabaraha eta sakieu teh. Sidina Ali kaharep ngahareuos. Hamzah. Eta kunaon? Aing bari nyabut cek cenah bari dikitukeun doa. Bae. Awas cek Sidina Ali lain tanaga maneh. Heuh nya. Tekar. Ini tekar ti cek cenah. Cek Kanjeng Nabi ya Ali ta'al. Isbir ya Ali. Sabar. Lamun kira-kira Kanjeng Nabi henteu jadi penengah peperangan encan diperiwit encan dipepe kenong encan ditiup tentang bulaina peperangan geus sarariap jasa tentara sing arajal ti musyrikin ti Kanjeng Nabi pohara tapi Kanjeng Nabi sabar isbir Masya Allah nu jadi masalah kok eta bisa gara-raga kitu sih sahabat padahal mah kuantitas anu sangat minim dibandingkeun jeung musyrikin perlengkapan saya aya tetapi gagahna luar biasa korenganan lain sambarangan Allah mereka gagahan melalui malaikat Yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum. Ingat wahai Muhammad yuhi waktuna Gusti Allah rabbuka pangeran anjeun mere wahyu ilal malaikati ka para malaikat alladzina amaddahum bihim al muslimin malaikat teh anu ngabantu diperbantukeun ku Gusti Allah jang nulungan para muslimin ngalawan musyrikin wahyuna anni ma'akum bejakeun hai malaikat bahwa kaula teh bareng jeung aranjeun bejakeun dalam rangka nulungan negakeun bercokol bejakeun anni ma'akum kaula nu agung pangeran bareng gitu jeung maraneka Masya Allah fasabbitul ladzina amanu hai para malaikat bejakeun ka para musyrikin sabbitu nangguhkeun aranjeun kabeh nguatkeun aranjeun kabeh ngekarakeun aranjeun kabeh netepkeun alladzina amanu ka jelema-jelema nu ariman rombongan mukminin sahabat jumlah 313 bil i'anati wa tabsyir kalawan ditulungan jeung dibubungah bakal menang ternyata horenganan malaikat ngarupa manusia kadeuleu ku sahabat ai eta sah cacana jaya mah asana teu wau tapi gagah amat jeung kasep amat aya urang ge eta mah teu wau tapi jaya teh teu gagah mendingan dipiceun teh mah kos kitu walai gagah ngeuleuk deui ka dieu aya sah ci malaikat teh taruh nu kamari geus dicaritakeun teh nu pertama turun 1000 kadareuleut tah ku para sahabat musyrikin mah teu neuleuh kadeuleuna saeutik bae tapi ku sahabat neuleuh ka dieu malain deui neuleuh ka dieu malain deui neuleuh ka tukang saeu Haji Pendi ge pernah kos gitu oh pernah mah ayeuna sa cuma kunti anak aya ieu kan genderuwo aduh diriung-riung ku makhluk halus ditanya hei kunti kunaon sia eta kadinya atuh ieu kan bosna sakieu Masya Allah nah iyalah nu paling istimewa naon sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru bakal nibakeun kaula ceuk Gusti Allah fi qulubil ladzina kafaru kajro-jro hate para kafirin mendadak
diberesieun ku Gusti Allah. Paingan tadi Ki Utsbah, paingan tadi Ki Kholaf, sederetan musyrikin mun ditanya kok orang jadi sieun. Orenganan ku Gusti Allah diberesieun, asal geus diberesieun bae boro-boro perang di medan laga. Cacak-cacak dek tinju bae haju geus kadel, waduh mek tesen mah serobotanana atuh geus nyana geus moal bisa ngalawan kena angin doang golepak bae. Padahal mah barang ditanya kok kan ngagolepak, saya sebenarnya main-main aja saya kayak cak musuhna goblok udah coba. Tapi kenapa? Daripada menyon. Jadi geus sieun teh heula. Baheula ka Muhammad Ali geus sieun teh heula jelema. Asal Muhammad Ali dek tampil bae ge musuh geus beresieun kabeh. Warenganan dibere wiridan hizib nasor teh Muhammad Ali teh. Serius ya bah, numerena ulama ti Mesir jeung ti Maroko. Dibere hizib nasor diwirid ku nyana, dibere hizib rifai. Eta teh musuh asal naik bae Muhammad Ali ya, asal gigit-gigit. Geus sieun ti heula, aya nuncan kikiran ngagulupan, naon atuh? Oh, urang. Sarua eta. Ieu ge sarua ieu. Mike Tyson teh ngan kulantaran haju ditarik ku guruna. Guruna teh di Uzbekistan, guruna Mike Tyson. Dua jeung ti Mesir. Kita eure. Setelah asup Islam kan teh terus bae ngawiri. Di ngaranan Yusuf. Masya Allah, wara jasa. Orenganan lain main-main. Sebab naon? Nu mantak ditarik ku guruna. Mike Tyson mah lain cara Muhammad Ali. Muhammad Ali mah bisa kontrol. Mike Tyson mah asal di kota bae lelempangan. Aya bae nu kanyana bangun ngamanyunan. Jeger betul naonan. Sabaraha nu korban. Asal jara keluar bae aya bae nu korban. Cak guruna ieu si kiamat si budak. Ngawiridna kurang tamat ya budak ieu. Nah, mantak tarik. Ulah. Jadi teu kaluar ti hizib-hizib. Modal kamari nu berangkat ke Jakarta beuh aya nu kebetan-betan hizib. Tetapi lain lalagaan emang teu sieun kitu polisi sieun. Dengan lapang dada loba polisi nu ngomong sieun. Henteu sumput salindung kafir ge sieun. Ye emang ulang lamun wiridan bae kitu teh emang kafir teh beresieun sieun. Nu mantak deuleu kiai lah sabira kiai na mah jakuru. Malah mah bengek, oke. Tapi lamun nyana geus tampil sieun kafir, lain nyanana atuh sapira nyanana. Aduh, dibukakeun calana jeung jerona ge gedean jerona. Tetapi lain etana wawanen anu dibantu ku malaikat. Masya Allah, asal geus baca hamim ain sin qaf. Bah, mulai geus. Kadeleuna sakitu leutik benek. Tapi sieun kan tah boga eta ta muslimin mah lamun dicaritakeun kejadian Baghdad loba nu arasup Islam emang kunaon kitu eta orang Amerika sieun. Kejadian di Israel anu di luar konstantin manusia loba nu arasup Islam Yahudi terutama Amerika aya sieun. Kuari di Suriah emang teu sararieun Amerika sieun. Loba anu arasup Islam urang baheula Belanda di urang emang kumaha gitu sieun. Belanda loba nu asup Islam di dia tadi pada gara-gara tadi Pasar Baru loba Belanda nu asup Islam aju kawin di urang Pasar Baru Tangerang tuh di Beladi tuh deket Cengkareng Belanda asup Islam. Beladi di pos Belanda asup Islam kawin jeung urang pos. Joh cenah kiai kos ka zamanan sih mah kitu baik sih ka aing mun teu percaya. Aju cenah kiai nyaona di mana aya turunan Belanda datang ka dieu muriang anakna ngimpi kudu dibawa ke Indonesia. Sanggeus dibawa ke Indonesia dibawalah ka dieu ke zaman Abah. Kalau saya bisa sembuh dengan mimpi ini maka saya akan masuk Islam. Eta teh anak bapak kolot nama geus Islam lantaran ieu anak nama balik ke Belanda di antara senggeh-senggeh nama yang nu balik deui ka Kristen ngimpilah nyana dibawa ka dieu kukula diajak ka Cianjur nganuduhkeun doang tah tempatna tobib dirinya menang saminggu cager balik dia asup Islam. Belanda teh nyana dongeng
bawa baheula ke zaman penjajahan kawin jeung urang di anak-anak mah di Belanda kok jeung urang pos jeung loba Belanda di nu arasuk Islam teh eta teh gara-gara sieun nu manta kuari kafir-kafir teh sieun ka urang hiji urangna teh terjal nomor kedua tilok babacaan katilu menta duit malulu geus teu dianggap ulah kiai lamun geus teu menta sieun dibere leutik tilok daek tolol tuh kiai goblok lamun leutik bagat tidak rada gede tidak gedean setik tidak gede jasa ya oke mal panjang-panjang lah jak kiai aya kuari iyalah hiji Allah ngawahyukeun ka para malaikat bahwa malaikat tidak diperbantukan untuk membantu para muslimin wahyun anni ma'akum aing barang jeung aranjeun kabeh dua bejakeun ka para mukminin muslimin sabitul ladzina aman teguhkeun tangguhkeun siap anjeun nu bakal ngabela tilu saulki fi qulubil ladzina kafar ra'ba kaula nu agung bakal meresieun ka jero hate-hate musyrikin Masya Allah kan tugas cek Allah hai para malaikat lantaran malaikat ai perang sih kubaha teu jauheun kan malaikat mah teu pernah nu gering di luhur langit teu pernah silih layar teu pernah maulidan macan naon teu pernah rajaban teu pernah nyana mangan saukur tasbih hamdalah salat teu pernah nyana perang teu pernah malaikat tahu nafsuan ai ieu kami urang kabehan cek malaikat nu tarurun ka dun bumi geus sarariap urang ieu titah perang ai perang kumaha teu bisa malaikat matak diinstruksikan ku Gusti Allah hai malaikat perang teh fadribu fauqal a'naq tau papalan tuh hulu musuh beakeun ku maneh oh eta ya kecil cek malaikat naon deui wadribu minum kulla balan bepan ku aranjeun kabeh sikat kabeh sopar kulla balan leungeun jeung sukuna beakeun kabeh ya cek malaikat kecil teman terjadilah silih tantang kedua belah pihak ngangsek kangjeng Nabi rombongan anak musyrikin ngangsek bepin Abu Jahal setelah silih angsek mulailah peperangan dimulai lantaran Ki Asad geus paeh ti heula Abu Jahal marah rancang dimulai tetapi salah satu prajurit kami geus paeh biadab sia Muhammad Sidina Ali mereka ulang ngomong biadab siap buang kamana goblok tarojol di Abu Jahal tarolol sia kabeh ge teu ngahargain ka aing sia aing teh salah ye Jol Hamzah heuh sagede sia dilalap sia ku aing kapan terjadilah adu omong anu dahsyat luar biasa malaikat Noel kakang je mulai encan Masya Allah oke lamun geus kula ngacungkeun bendera kakarak sat oh oke cek malaikat mulai lantaran geus paharong-harong ngomong anu geus pacentang-centang geus pokokna mah omongan kahinakeun jeung sangaranna ge perang atuh lamun ngomongna sopan mah lain perang wahai Abu Jahal yang mulia perang tama kos kitu mah geus bahasa tengik bahasa naon geus kalaluat tengik sia wah muaraek para Kangjeng Nabi mulai ngacungkeun bendera set di ditu ditiup teng perang malaikat tampil dengan prima atuh teu kadeulean ku para musyrikin cacet sahabat kaget
nu manta kaget kieu nyana endek ngahajar beuheung musuh beuheung geus ngagulimpang teh cek kira kok ieu kieu diajar deui nu itu geus ngagulimpang teh lah diajar deui leungeun geus teroplok cek sahabat ieu kiamat perang Masya Allah karim nu mantak fakana rajulu yaqsidu barbaraqabatil kafir maka aya salah seorang sahabat ngamaksud nempas beuh kafir ternyata patas kutu qabla ayasila ilahi saifu geus gagoloncong teh heula eta beuheungna hulu memeh pedang eta seorang sahabat datang ka beuheungna itu kene leungeun jeung suku bahkan keunikanana Allah mere wahyu ka Kangjeng Nabi hai Muhammad geura nyokot maneh kana pasir-pasir sarauan dah timpakeun waromahum biqabdatihi minal hasa Kangjeng Nabi ngarau pasir tak balangkeun Muhammad balangkeun ka kafir falam yabqa musyikun ila dakhala fi ainihi minha syai'un eueuh hiji-hiji acan nu teu kaasupan ku pasir atuh perem kabeh waktu tinggal sahabat bae muyah mae goyang-goyang ini dia ngalkikiran doang sahabat sebab malaikat ces tinggal Sayyidina Ali ieu urang beupeuh naon ngobrol jeung Abi Aisyah mana henteu ai mah goyang di luhur ku ontak kakararieuan malaikat anu dahsyat luar biasa Masya Allah karim ialah kejadian perang Badar anu luar biasa bantuan ti Allah subhanahu wa ta'ala jadi sejarah di mata dunia baik di muslimin urang terus membaca sejarah diabadikan melalui ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dibaca ku Kristen dibaca ku Katolik dibaca ku Protestan dibaca ku Yahudi dibaca ku berbagai musuh-musuh tentang sejarah akur kami keistimewaan perang Badar numantak salatullah salamullah ala toha rasulillah kadituna bi ahlil badri ya Allah geus bae nyaritakeun perang Badar anu luar biasa sejarah anu paling pohara peperangan adalah perang Badar sampai menari-nari sahabat di atas kuda menari-nari sahabat dihandap menari-nari lantaran loba keanehan-keanehan kadeuleuh malaikatna tanpa susah payah mengeluarkan tenaga ternyata 70 tokoh sahabat termasuk Abu Jahal paeh dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah dzalika ari eta siksaan terjadi kepada kufar bi annahum syaqqullaha kulantaran maranehanana ieu nentang ka Allah jeung Rasul nah siksa seperti itu nu mantak dibejaan ku Gusti Allah ya wa may yusyakikir rasul wa may yusyakikillaha wa rasulah fa innallaha syadidul iqab saha jelema anu nentang ka Allah jeung rasulna Allah anu bakal nulungan melalui prajurit-prajurit Allah walaupun tanpa prajurit Allah maha kawasa sunnatullah seperti itu fa innallaha syadidul iqab sayyidina Allah maha dahsyat siksaan setiap peperangan muslimin di mana baik lamun memang benar-benar li'ilai kalimatillah dibantu ku Allah numantak Kangjeng Nabi geus caritakeun Islam bakal surut kesurutan Islam adalah karena niatan-niatan para pemimpin Islam anu teu ikhlas ke Islam bakal naik deui numantak Islam bakal naik lantaran pemimpin-pemimpin Islamna mulus niatna
engke bakal turun deui Islam teh sebab ieu niatanna teu mulus ke naik deui kitu bae lah Kangjeng Nabi nyaritakeun bahkan tahun-tahun ku Kangjeng Nabi geus dicaritakeun tahun kesurutan Islam tahun naikna Islam tahun kesurutan Islam tahun naikna Islam geus dijelaskeun nu sabenerna mah ku Kangjeng Nabi dina hadis la tazalu moal eureun ummati ummat kaula zahirina alal haq terus bae ngalahirkeun hak melalui kekuatan ucap, kekuatan tenaga, kekuatan organisasi, rombongan, moal eureun baik perorangan maupun buah barengan. Zahirina alal haq di tengah-tengah hiruk pikuk manusia, kadieu haram, kaditu riba, kadieu bohong, kaditu bohong. Eueuh keadilan Allah nyiptakeun seorang hamba-Na anu nuntun umatna supaya ulah terlena dina kaharaman, ulah terlena dina kabohongan, ulah teu nyaho kana kajujuran. Aya bae ku Gusti Allah coba saurang dua urang nu negakeun agama Allah zahirina alal haq. Baik sakupna sakup kabupaten, sakupna sakup provinsi, sakupna sakup nasional atau sakup dunia disebut mujaddid. Setiap satu abad Allah nyiptakeun mujaddidul Islam. Asal satu abad mujaddid. Adapun kekuatan-kekuatanna walaupun henteu kebal tetep aya bae. Engke bakal jaya deui Islam teh. Selalu kitu bae. Kuajeun kumaha ge batur ngaulah-ulah ge nyaritakeun haram-haram geus miru kabeh. Kaditu teh ngahalal-halalkeun nu haram aya bae ke nu kuat. Haram tetep haram. Makruh tetap makruh kajen teuing kuku bage teu sieun tetep zahirina alal haq la tazalu ummati zahirina alal aya bae kos kitulah sejarah Islam urang lamun nyaritakeun tentang para sahabat lanjut ku para tabiin terus ku atba tabiin kabelah dina tak surut muncul deui di zaman Wali Songo. Walaupun henteu sampaikan saabad surut sampai ke ayeuna tetapi engke bakal muncul di memeh Imam Mahdi Islam bakal jaya heula. Tentu kejayaan Islam teh berkat berjuang di unggal negara engke bakal berjuang di unggal negara engke bakal peperangan leletikan jadi gede sadunya kabeh kakarak calbeh muncul heula Islam kakarak keset mu turut deui karak hancur-hancuran tidinya menunggu Imam Mahdi. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Zalikum fawuqu wa anna lil kafirin azaban nar. Zalikum tu itu siksa anu tadi geus dicaritakeun singgelintirna para raih tokoh-tokoh musyrikin di samping deui nu sejenna jadi boyongan-boyongan harta-hartana jadi harta rampasan na ieu siksaan bagi jelema-jelema musyrikin cek Gusti Allah fadzuku rasakeun ku arajeun kabeh siksa eta kasakadar di dunia. Di dunia kuari geus areleh musyrikin teh nu paeh geus jelas paeh nu hirup jadi boyongan kuari mah lalaki jeung awewe harta-hartana jadi rampasan perang geus eueuh naonan musyrikin saat eta selesai pertarungan antara muslimin jeung musyrikin teh dengan Badar rasakeun siksa dunia encan selesai kumaha wa anna lil kafirin azaban nar engke di akhirat musyrikin bakal dikenakeun siksa neraka dunia dah terbunuh nu hirup terboyong harta jadi harta rampasan di akhirat tetap disiksa na'udzubillah min zalik iyalah urang nyaritakeun engke tokoh-tokoh anu paehna saha
boyongan nuka boyong saha harta rampasana sabaraha dalam rangka perang Badar. Ieu maka karaket ternyata bantuan malaikat Gusti Allah diturunkan hiji ulah can saya kaula babarengan jeung anjeun, dua teguhkeun hati-hati muslimin dengan bantuan-bantuan aranjeun kabeh. Terlihatlah ku para prajurit-prajurit Islam wajah-wajah baru anu tarurun ti langit. Tilu hati-hati musyrikin dibere sieun anu luar biasa. Opat cara-cara perang malaikat dibere di tanggahan tempat musyrikin. Lima nah aya instruksi ti Gusti Allah dalam rangka dakwah nak cek Gusti Allah Muhammad lah eta jelema-jelema nu diajakan gua aranjeun hajunya nang ngalelewe kana ajakan anjeun yane kana agama ngalelewe ngaheureuy-heureuy nyana teh ngahina-hina nyana eta teh balieuran we tinggalkeun heula untuk sementara. Kedua jelema anu katipu ku kahirupan dunia sehingga nyana teu beunta mata hatena teu neuleuh kana agama nu lurus ta eta ge balieuran heulanan ke geus rada tiis sugan asup wa zakir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyu wala syafi'ah. Tugas anjeun mah mat cek Gusti Allah ngararapih jeung ngabeberes makhluk supaya nyahoeun ka pangeran nu asli nu ngadaum langit bumi katut eusina jeung supaya nyana ngalaksanakeun instruksi-instruksi perintah-perintah Allah. Coba lalaunan macak Gusti Allah balieuran heula tinggalkeun ke datangan deui ulah datang ka nyana terjerumus ka neraka ku sebab nyana can nyahoeun ka pangeran nu asli. Tugas anjeun teh dakwah supaya nganyahokeun manusia nyaho kana bener. Lain haju ditinggalkan geus lah aing mah moal hayang deui ka sia jan sia mah diri naon kitu ngaranna diajakan ge kitu-kitu kene bae geus aing badak indit teu meunang kitu tan abi mah teu meunang kos kitu kudu tenang arahan kumaha carana lamun urang ngampakan kayu bongkolna kayu Ambon uratna sing baringkel eta here hese jasa kudu ku ahlina lamun nu lain ahlina kampak beak 12 can kumaha kan kuku aya tapi lawan ku ahli nama dideuleuh gonyan oh ka dieu uratna trek lalaunan ke ka dieu deui trek lalaunan ke ka dieu trek lalaunan ternyata sakaligus lah urang nu neuleukeun aja ngeunaheun nu neuleukeun ngeunaheun asa deuk bisa begitu urang ngampak tuh kelek sengkleh eta teh ku ahli dawa babar. Ieu mah hese jasa ye kunyana ge geus dikitukeun hese geus dikitukeun hese ditangtungkeun kunya di beji. Moal nyahoan ka beji ku mah lain kampung beji mah. Beji kunyana trek. Wah, langsung dikampak. Tep engke beulah sorangan. Ngabeji ge aya henteu nyaho uratna mah tetep bae hese bae. Ngabagal teh ngabagal. Tapi lamun nyaho uratna mah tek ngeunah. Awewe ge awewe eta sarua jeung bongkol Ambon. Hese teh awewe teh beuki berat mah leuwih berat awewe mah. Wah buagal we sesuai jasa. Tah, ieu teh kudu dibeji. Bukan pakes teh bisa geus teu gampang. Eta nu mata kaju pepegatan ancur-ancuran padahal mah anak geus 5. Tapi tetep aja teu bisa dilanjutkeun deui. Naon eta? Lantaran ieu ngabagel. Wese, lain hese deh. Wese jasa. Hese. Pan aya awewe mah hayangna kieu. Babari sebenarnya awewe mah hayangna. Ka. Deuk kotanya. Mana tuh duitna? Sabaraha butuhna? Butuhna aya bener mangsa 2 juta mah. 3 juta. Wow, abang sayang. Kos kitu eta. Awe mah hayangna kos kitu. Geus di momoy. Balik dia nanti kota. Aya balanjana, aya.
kira di kota deui bisa di kota tadi disadiakeun dia tanggal 5 juta bah atuh jana ge geus kikiran bae eta kos kitu lamun dikurangan kurang sabaraha butuna 2 juta jajae ge 500 asana saminggu moal nyambel kapangi mah kapangi sakumaha jeung musuh lah eta beji eta kos gitu beji eta kos gitu beji masyaallah hese hartina kudu nyaho urang orang lamun keur boga bere ngan tetep dinasehatan ye duit macekel bae lah itu butuh mah ulah boleh dipake cek urang teh cukup tah nasehat jadi ketika nyana minta deui urang teu boga iya atuh aya boga mah insyaallah ge ge keur usaha ieu macekel bae sakitu can aya ke 2 poe 3 poe di masalah boga eta ngaranna nyaho urat nah uratnya lagi atuh geus pahamun nyana ge lamun jauh duit cek urang teh ge 500 tah ieu neklos bawa henteu geus sebodoh lah atuh ujianna di beji ge eta jadi eta urat da masyaallah kudu leuleuy jeung awe sakumaha nampak endog beubereum goyang-goyangan peupeus acak-acakan iya masyaallah nah dakwah ge kos kitu bayangkeun coba Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam umurna 900 tahun nyana dakwah datang ka 400 tahun kakarak diangkat jadi rasul 400 tahun diangkat jadi rasul nyana dakwah bae terus datang ka umur 900 tahun tinggal 50 tahun deh nu milungan 50 coba cak Kangjeng Nabi Nuh eta lamun lain rasul geus ditinggalkeun ka mana meureun ditinggal mata Kangjeng Nabi Yunus dakwah kakarak ninggalkeun doang ge eta disiksa ku Gusti Allah bentuk siksaanana diasupkeun ka jero laut antara jana ninggalkeun kaum cek Gusti Allah kunaon haju ninggalkeun tugas maneh mah dakwah daekeun jeung teu daekeun lain urusan maneh Yunus urusan aing cek Gusti Allah siapa dakwah mah dakwah bae tah eta teh rasul-rasul nu baheula teh ku urang teh kudu dijadikeun contoh dijadikeun itibar terutama urang ku ari sebagai umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi na dakwahna aya metode khusus atuh kurang tinggal nuturkeun bae urang turutan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan konsepna ti baheula di zaman Kangjeng Nabi Adam Nabi Idris Nabi Nuh Nabi Ibrahim datang ka Kangjeng Nabi Isa datang ka Kangjeng Nabi urang wabeh dakwah teh kudu ngalepaskeun dunia lain haju nyeun proposal teu ieu mah geus ieu mah dakwahna lamun nyeun proposal ieu mah dibarengan ku syaitonir rajim ti baheula deuleu Quran ngisahkeun berbagai nabi nu acak-acakan dakwah lamun geus sayang dunia gas moal luhur agama moal luhur setiga-tiga moal bae ti dituna dakwah nabi mana dakwah nu titah neangan dunia lepaskan tina dunia urang lamun ngadengekeun lamun urang kayak dihareup bakal aya sejarah Kangjeng Nabi Ayub ngan jauh kene bakal dihareupan mah urang Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ayub mah jauh kene asana bangsa aki-aki maka buru paeh ti heula rame jasa mangkana ya Allah Kangjeng ieu sakedeung deui mah Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ayub emang kumaha coba dakwahna begitu dakwah terus nyana ngajakan nyana ibadah nyana ngadua digoda ku setan terus bae nyana mah salat lah cek setan teh eta mah ibadah jeung dakwahna ge sakitu husuna ge nyana hayang dunia tama kos kitu ya Ayub mah jujung kelan salat dakwah ka unggal lembur tama neuk kumpul-kumpul dunia dibuktikan ku Gusti Allah dunianya na dibelem kabeh ku Gusti Allah teu boga sasiki-siki aja tetep Kangjeng Nabi Ayub dakwah Kangjeng Nabi Ayub salat goda deui ku setan tetep dakwah we geus teu boga naon Kangjeng Nabi Ayub geus eueuh sasiki-siki acan dakwah lah cek setan tah mah dakwahna ge tah mah hayang supaya anakna jeung keluargana rapi bareres tah mah sararehat tah mah tetep bae nyana mah hayang keluarga
dipaehan anakna ku Gusti Allah bueak kabeh dihareupeunnya kumaha tah harta geus eueuh anak geus eueuh pamajikan masih keneh aya opat dakwah terus Kanjeng Nabi Ayub teh dakwah salat ka kampung eueuh anu nuturkeun masyarakat lah cak setan tamanya mah dakwah ge hayang pamajikanana supaya raresepeun jeung dirina supaya sehat abeh kabantu-bantu dibere penyakit ku Gusti Allah ateu borok abeh sakujur awak bam harta geus eueuh nanaon teu boga setik-etik acan anak geus dibeakeun ku Gusti Allah awak lah geus dibeakeun ku Gusti Allah tapi tetep Kanjeng Nabi Ayub mengajakan bae dakwah terus satungtung masih kena bisa lempang Kanjeng Nabi Ayub dakwah terus bae salat terus bae kabelah dia nangis teu daya teu upaya karak pamajikanna ninggalkeun tinggal hiji deui Siti Rohmah tah dibawa ka sisi gunung Kaguha diamparan kudang daunan cak Kanjeng Nabi Ayub ulah diamparan kudang daunan masih kena dunia sama kos kitu mah ulah Kanjeng Nabi Ayub geusik nu aya bae geusik nu aya beres kieu Siti Rohmahna bolak-balik kadinya bolak-balik geus Siti Rohmah teh geus kacapean ngadoa ka Gusti Allah noel ka Kanjeng Nabi Ayub ka Boh harta geus dibeakeun ku Gusti Allah anak geus dibeakeun pamajikan geus baralik tinggal kula doang awak geus eueuh tulang geus kadeuleut atuh jaka ka Rasul jeung Nabi ngadoa bae atuh ka Gusti Allah supaya cager-cager awak kumaha tah Kanjeng Nabi Ayub indit sia Rahmat ini tulah di aing masih keneh sia kos kitu hayang naon kitu boga awak bagus berarti teh mah lain deuk dakwah kos kitu mah ini tulah ka dieu deui pokona tinggalkeun aing masyaallah saha nu kuat coba kos kitu saha nu kuat tah eta kos kitu Kanjeng Nabi Ayub teh aing mah hiji we Allah jangan teu jaritakeun coba siapkeun proposal Gusti Allah lagu hina di akhiratna kiai anu make proposal hina kajeun kumaha ge nyempilkeun di jero dakwah teh jang kahirupanana nanaonna pasrahkeun ka Gusti Allah Kanjeng Nabi apah kacaritakeun boga pabrik henteu Kanjeng Nabi apah kacaritakeun boga kebon henteu susah Kanjeng Nabi hiji mangsa Kanjeng Nabi keluar ternyata Sayyidina Abu Bakar aya di luar geus papanasan torojol di Abi Hurairah nyekelan beuteung cek Abi Hurairah teh ieu kula mah lapar jasa sabaraha poe we kula mah geus 2 poe kula geus sapoe cenah sampai sapenting teu dahar kula geus 2 poe cek Sayyidina Abu Bakar teh dahar torojol cak Kanjeng Nabi aya naon maneh ieu Abu Hurairah sapoe geus teu dahar sampai sapenting ente Abu Bakar geus 2 poe 2 penting kula geus 3 poe 3 penting Masyaallah dongeng teh dongeng kos kitu ayo urang siap bae dakwah perang panghareupna pedang pangsekeutna wah gimbir atuh hujanana musuh kuari mah kiai teh dongengna lain kos kitu lain ente ngajukeun nya geus turun jan kitu kan buat kan geus turun jan oh turun geus sauti anu motong sial dasar tapi kuari keur nyieun deui kamari naon kamari mah fotona foto pondok kuari majelis eta keneh kan lah geus we hiji-hiji ke musola batur los dongeng teh kos kari nyaho aing kabeungeut-beungeut nu kari itu nyaho jasa di Belaraja loba di Cisoka loba di Sepatan luang dua brang geus pokona wah di Cikupa loba nu eueuh teh di Pasar Kemis henteu tah mah di Pasar Kemis beneran teu tinggalin dek maju kumaha agama puguh kiaina ge ieu di jerona teh sambil menyelam minum air beres teh mah dakwah kos kitu mah moal pikeun silih omongkeun kiai nu karitu suuzonna gede jasa kiai partai kiai anu selalu memohon ka pemerintah suuzon gede jasa coba ge deuleukeun cak lain cak kula cek Imam Ghazali deuleu ge di Ihya eta teh bakal suuzon gede jasa ka kiai-kiai anu kos itu teh ekstrim
nyana teh ka kiai kos kitu teh pesimis, nyana teh hate leutik mah mengakui ngan nyana embung ka tembong gorengna ngamongkeun kiai anu apik bakal lain cak ulah mah nyampaikeun doang teu percaya deuleuh ya buku hese cenah macana mebes ya sok ngomong-ngomong atuh bacaan ieu anu sapotong-sapotong nu ngeunah-ngeunahna doang dah ya tapi tak kos carita ieu Muhammad cek Gusti Allah balieran tinggalkeun deuleu ke situasina jeung kondisina. Nah, ulah ditinggalkeun justru maneh diutus ku kaula teh cek Gusti Allah jangan beberes. Mentak eta teh nabi teh ngangon makhluk, wali teh ngangon, kiai teh ngangon. Tah ieu ngangon-ngangon bebek, besi aya anu endeuh ka dieu ka sawah batu. Dikit. Besi aya anu ka belah dieu ka keca. Bebek tadi giring-giring pangitik lagi kudu dua bebekna lempeng nyana nga boros aduh tinggal bebek banyak lah goy aing di hus-hus aing siap mapal cak bebek guys aing dek mapal berjamaah setelah beres Masya Allah kiai lagi mapal atau dek kumaha ndek kumaha ngaping makhlukna pan ieu teh makhluk jang ulah sok ngridit bukunya nana kredit ndek kumaha coba ieu sing hade nya ulah sok kegemes teuing ieu kana duit-duit teh ulah nyanana nyeun proposal ndek ngaping kumaha ka makhluk da bobolokot nyanana mal bisa tong pangitik tinggal pangitik engke na diomek ku bebek mana pangitik mana pangitik mana ayo aing pangitik ya mal beres lantaran nyanana bobolokot tuh da mazarwa jeung nitahan tahajud nyanana kerek bae diintip ku jelema sia nitahan tahajud bae diintip bae teh hudang bae heh sia ka aing sia nitah tahajud gitu sia kerek bae jatuh yang nitah-nitah aduh bener mah bener ngan mal beres kajian gue kumat coba kos kolot nggak ulah-ulah nonton TV ya siap nonton TV baik ke anakna bukunya anak ke nonton TV kia nonton TV bawa enak sak anak aja aing tanya anak ieu nu puyeng je abah tak ulah ieu sia kunaon dia pan ka kula ti ulah nonton TV aya abah keur naon aing mah kolot wal beres Jakir ieu mah ketika jadi kiai teh paapik-apik, pas sono-sono parapih-rapih. Silih doakeun, lain silih dedeskeun, lain silih omongkeun baheula mah sebab naon? Dibeungkeut ku agama Islam ngaranna, di jero Islam dibeungkeut ku tujuan. Tujuanana hiji ngagungkeun Gusti Allah. Silakeun dek di mana bae di pemerintah tah, di organisasi tah, di partai tah, di tani tah, di dagang teh, hiji tujuanana. Dibeungkeut ku agama, dibeungkeut ku tujuan Allah moal aya naon asas geus kaluar tina beungkeutan eta bae moal beres agama tinggal agama meungkeut tapi tujuanna geus lain sieu mah tujuanna hayang kedudukan sieu mah tujuanna hayang dunia agama mah agama bae ngan beungkeutan kaduana nu hese mantap hese eta nah Muhammad wa zakir bihi elingan ku anjeun ku Al-Qur'an pituturan supaya li alla tubsala nafsum bima kasabat supaya ulah terjerumus ka neraka ku sebab pagawean-pagawean manehanana laisa laha min dunillahi waliyyu wala syafi' di mana geus terjerumus ka neraka lantaran didakwahan supaya percaya pangeran teh Allah endahan ka patung didakwahan supaya terus ngalaksanakeun perintah Allah endahan maksiat akibatna engke manahanana terjerumus ka neraka di neraka laisa min dunillahi waliyyu wala syafi eueuh nu bakal ngurusan nulungan eueuh nu bakal nyapaatan nu bakal ngaropea moal aya neraka nu Allah jang nyadiakeun jelema anu maksiat ka Gusti Allah nu musyrik ka Gusti Allah saha nu deuk nulungan jeung saha nu deuk ngaropea moal aya ulah datang ka kos kitu cak Gusti Allah
bere pepeling make Al-Quranul Karim ulah datang ka terjelung musting jarungkel ka neraka. Nanti kayak kiai ngadakwahan manusia teh aingnya nana pi neraka. Nggak kumaha tuh coba ngomong lagi mau bisa ngomong cau dong. Teu jelas cak masyarakat cau. Teu jelas. Tah mantap ngelempengkeun ka Gusti Allah, dilempengkeun ku parentah-parentah jeung larangan anak, di dirina bobolokot ku panyakit-panyakit. Moal tegas. Agag-agagan ngomong teh sebab ngarasakeun dirina aduh isin ka sorangan. Tuh tapi lamun lempengnya na pangeran hiji Allah parentahanana salat puasa zakat haji laranganana ulah kredit ulah proposal ulah kos karitu bangsa haram nyana tegas daekeun jeung daekeun nurut jeung teu nurut lain urusan kiai urusan Gusti Allah ngan jelas kadengena ngeunah cara para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala mata kudu zahiron wa batin. Tah Muhammad pelingan elingan pituturan ku Al-Qur'anul Karim ulah datang kagak gejebur ku pagaweanana nyana ku gara-gara teu percaya ka aing cak Gusti Allah. Kita percaya ka aing sebagai pangeran endahan ka batu ka batung. Kita nuturkeun parentah-parentah ngalaksanakeun parentahan maksiat ieu bakal terjerumus luruskeun pituturan supaya ulah kitu. Di mana ke geus teu nurut engke ka neraka wali sapi lu bakal ngarope jeung bakal nulungan engke kaduhung di akhirat ketika nyana kokoseran deuk ditebus wa inta dil kulla adli andai kata awakan saha bae nu geus gejebur ka neraka deuk nebus ku berbagai tebusan-tebusan kul adli la yufad minha mal diterima tebusanana ditebusnya laku dunia katut eusina moal bisa ketebus eta teh bahasa kos kitu teh teu narima tebusan cek Gusti Allah ke jaga di akhirat di mana manehna cilaka ka neraka aing teu bakal narima tebusan sakira-kira ditebus ku dunia jeung eusina ge moal ditarima moal aya ieu nu nebus deuk saja pabrik keun ono moal diterima tebusan anak dina hati aing teu narima kana tebusan titik neraka bae ulah datang kasih gejebur neraka lurus